Kurunya keterangan dina Kiai ti Kiai ti ajengan wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung pangeran geus antarana deui kunaon teu dihongkeun. Nya tak ai baheula mah meureun pikiran beda nyebut hong teh. Ngiriman ka para dewa-dewa. Asupkeun we agama Islam ku lemes. Hayang cenah mati maneh jajampeanana. Berlayar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan. Hidup bakal ngambah di sagara rumah tangga omat tongkat tambias. Eta parahu nu ditunggangan dina nggoning rumah tangga ulah ropoh, ulah rapuh, ulah ripuh, anggur cing repeh rapi. Repeh rapi gemah ripah. Mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak, sapapai sama manis sabagja jeung satanggung jawab. Tanggung jawab. Sasatna ieu Pak Haji Anun kalih Ibu Epon Khadijah teh bade ngais pamungkas. Ngais pamungkas moal tiasa ngais deui ai lain ka samung makung heku incu. Putu. Heueuh ngaran-ngaran Pak Haji Anun atuh parantos kawentar ning di mana aya tiap dos di radio poh di TV sok disambat ku ade di Rosida. Keluarga. Nya. Jadi identik upami teh mah Pak Haji Anun hajat teh sok aya wayang golek di Giri Harja. Saha we dalang nama kebenaran pucing ieu dewek. Mudah-mudahan cing ageng milikna panjang yuswana nu jauh rezekina teh cing cunuk nu anggang cing datang nu caket gerak ka kore. Amin. Berbekal rumah tangga. Amin. Cing kagungan turunan anu saroleh tur solihah. Amin. Atuh Pak Anun, Pak Haji Anun, Pak Ibu Haja Epon, panjang yuswana deui. Amin. Cing sehat. Takwayana silaturahim ieu teh urang saling doakeun. Kasadayana we sepuh anom jalan istri anu sami ngarojong. Kana lancarna ieu pamaksadan Bapak Haji Anun, muga cing jadi ibadah eta kasayan. Amin. Amin. Sajabina ti kitu Kang Onang, Kang Apan, Bapak Dr. Anes Ade Rukmana, Neng Tini Rohani, Neng Cicah Rusmana, Neng Cicih Rusmini, Bapak Dadang Dahyar, Neng Lilis Taryani, Neng Santi Sulastri, Bapak Insinyur Wahyu Irawan, Insinyur Teti, Bapak Dr. Anas Jim Bangun, Pak Aco Darsono, Bapak Haji Yaya Sunaria, Neng Tina Nurhayati. Uluh, ukara rumpul ayeuna nya penting ieu. Keluarga besar akan. Ulah warga besar urang di dieu duh. Mun segala digantungkeun ku Raraas inget baheula. Naon kapungkur kan. Baheula mah euy di Cigugur Girang nepi ka itu Ciwaruga pan teterusan ngawayang teh Cigolenang. Cigolenang ka itu ka Ciarateun Puntas Cijengkol. Oh, Blok Arjuna Cilandak. Ubar. ngawayang ti Ciarateun Puntas Kubakan. dek langsung ke Cigugur pantinya teh muntas ka itu Lumpang ke Cihidung. Mawa eta hidangan bongsang Di panggung. terong ning wortel Jangan asakan beri ngebakulum deh. hidangan asakan Bari ditanggeuy gulang. da baheula mah asakan wae geuning dahar tengah jalan geuning nya Sampai dikasih
Jeung PPT aya aturan panayagan Sri Kaleng ini ngajingjing gong eta tah bongsang aya nu saurang meureun geus teu kuat ku tunuh meureun hees bari leumpang bari panonna teh rada beuntak keneh nempo saung pan saung mah jiga tanduk munding ti kajauhan bajalkeun teh nyurungkuy cenah rek nabrak teu belenyong ngelumpat pare dileyak naon kita sia teh kunaon itu cenah munding ngudag padahal ngalinur beak teh sia wortel terong teh dina bongsang teh aut-autan PPT yang satu di lapare ieu. aduh ampun baheula nuhun ieu ka Bapak Camat miwa setapna Bapak Dandrami Bapak Kapolsek Bapak RT Bapak RW Bapak Lurah Bapak-bapak keamanan ti sadayana pihak nuhun ku pangrojongna secara teu langsung sok sanaos teu tiasa ngadalang Pak Haji Anun ku resepna oge ieu teh micinta kana seni tradisi urang Iri ngarojok. kabayangkeun baheula lamun eueuh pagelaran wayang golek di urang perang terus naon pangna perang Naon kan? ngasupkeun agama Islam di urang baheula hararese oh da zaman animisme dinamisme teh atuh jelema diganggu pamadeganana mah wani maehan kur nyembah kana batu bari meuleuh menyan teh bari kata-katana teh ong awi laheng awi gene awi gomong pitaliun ada teh nyaho aing mah Zaman animisme. ngan samat hongna we padahal lamun dicokot ieu mah dicokot ku falsafah Makan. heueuh nyebut hong gitu grepek kucing-kucingan barudak Kucing-kucing ai panggih. kucing sumput geuning hong Ai panggih teh kitu. artina lamun panggih kurunya keterangan dina kiai ti ajengan wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung pangeran geus eueuh antarana deui kunaon teu dihongkeun nya tak ai baheula mah meureun pikiran beda nyebut hong teh ngiriman ka para dewa-dewa asupkeun we agama Islam ku lemes hayang cenah matih maneh jajampeanana kanu meuleuh menyan hayang ta ieu cenah genti kalimahna ieu abeh tereh cenah dewa teh dararatangna ulah meneko teu puguh naon cenah jajampeanana kerjaan we taun bismillah syahadat baheula nepi ka ayeuna pan aya ayeuna oge ngaku agama Islam bari keneh meuleuh menyan sangeusna meuleuh menyan teh peledak menyan di beuleum jo auzubillahi minasyaitonir rajim tuh jadi ayeuna mah batu loncatan meuleuh menyan teh bisa taun nya ai geus nyaho makeun bae eueuh menyan mah taun deh ku bismillah cenah aya menyan beuleumkeun entong teh dihakan Dajak beleumeun ya kan. nu matak ge mah lamun aya nu mere kukus mere menyan peledeg ge beuleum naon hesena cenah eta ditarima ku pangeran ditarima cing yakin kumaha ditarimana apan hasil teh ngebul kebulna ngahiji we jeung mega ai mega nu saha heuh cenah teh ngahiji ditarima Seungit teh ai menyan teh seungit apan eta teh kapan ulah laju teh rupa-rupa panyakitna teh aya nu TBC nya anu tepi matekan sebab menteuna pangeran ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate gitu anu penting urang mah hiji pikir ku silaing ayeuna di Timur Tengah aliran Syiah jeung Sunni bari Islam pasea we terus
Begetre. bayangkeun di urang sababaraha hiji grepek partai golongan aman di urang mah tentrem ya sautak-sautik mah wajar we atuh Sunar sinir malah. tah nyusupkeun agama Islam teh hararese baheula teh ku wayang ieu dewa-dewa maneh dek dikaluarkeun dewa bayu cenah eta pan Hindu dewa-dewa mah cokotna ku falsafah ai dewa teh pan tukang ai bayu angin tukang angin teu nyahoan tah urang agama Hindu mah ngaranna ngan ukur tukang angin ya wungkul gitu padahal cek Islam naon Israfil tuh nya sagejelok karena Islam teh nu matak inna dina indallahi tuh gitu dewa Brahma dewa tukang Brahma seuneu aya pan ahlina ngaranna di urang mah di Quran mah di bejaan heuh kitu tah metak tong di aku ge boga agama teh pek pelajari diajar terus jeung ulah waka mararaot deui dicarek pan ku pangeran ge ulah waka maot maneh sahinga can cicing dina kaislaman ilmiah teh teu arti heuh waka maot ai Islam teh hartina teh sumerah bayangkeun ku sia garong mending diudag-udag we can sumerah mah nya sanajan sababaraha taun aya kasus terus ai geus sumerah mah pan bus we diproses heula diponis sakitu hukumanana moal kurupu kecicing lanan hakane ku silai gaya usaha Kang ulah dicarekan. Bae usaha. Tukang kerupuk mun molotot kain. Padahal euy keur usaha sarua we jeung urang. Tah hikmahna wayang teh. Puting ieu Bapak Haji Andun tiasa pan mukakeun lapangan kerja. Nu dagang kerupuk, nu dagang kopi, nu dagang sate. Tete nu dagang kacamata. Ya. Dagang dompet cek aing oge. Bagjana ibadah. Oh, sok aya pan anu ngomongkeun wah cenah dina wayang mah naon rupa-rupa cenah nu lajo teh nu bangsat nu copet. Kitu panai pangaosan mah cenah ibu-ibu pangaosane cenah wungkul jelema nu arariman wungkul. Heeh. Padahal mending kieu nya lumayan. Sugane bangsat jadi insaf. Aing geus ngadenge mah meureun papatah si cepot. Eta mah digugu nuhun teu kajeun. Seperti nu keur gupruk ieu. Di pasangan batur-baturna teh. Bukakeun wah kerin. Kareleh teh main. Pana cek si cepot teh kade ulah di Paraban anak pemajikan teh ladang tina judi. Bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagara pangawasa. Engkena kaituna teh naon? Wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu yen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Bari gopruk bari ngadengekeun. Cenah murunya langsung pada beresan. Beresan diduruk teh goblok teh. Nya lain diduruk dari udag hancip. Gitu. Heuh pan kadenge meureun aya geus ngadengekeun mah geus kadenge tuluy teh digugu rasiko keur pribadina. Ai dewek mah nepikeun we wungkul. Nya itu pan aya meureun hiji dua manu insaf heuh. Seueur malah eta. Itu cek aing oge. Nya nu matak pejabat-pejabat teh dikudukeun teh tenang wayang. Laras.
naon sabab dina seni pagelaran wayang golek teh universitas maksudnya universitas teh disebut universitas teh didinya segala aya buktina seni ukir seni rupa seni tari seni kawi seni karawitan seni kawi nya komplit bener can kurikulum dalang sebagai sutradara dalang sebagai pemain dakwah dalang sebagai penerang dalang sebagai penghibur sekaligus kudu jadi pelawak pendakwah makaning pelawak mah guruna sekolahna alam nya sedangkan dicaritakeun teh Nagara Amarta Astina kontan di negara mah di jero negara politik budaya hukum ekonomi kabeh aya nya kudu apa teh jadi dalang mah naon abeh katuturkeun zaman aigalan zaman teh cek kolot baheula cenah kudu ngindung ka waktu mi bapak ka zaman mun cek bahasa keren teh mah kita itu harus beradaptasi dengan apresiasi tingali we sejarah dalang-dalang kolot baheula lain kagu goreng da eta teh pejuang pejuang dina seni ngenakeun Gatot Kaca ngenakeun Arjuna ka jelema-jelema nu di kampung baheula ayeuna mah kari prak urangna lamun perjuangan anjeunna pan ngan tingali kasang tukang pendidikanana kolot baheula sumohon eta hasil dijajah ku Belanda sababaraha tahun ratus tahun bangsa urang dicarek sakola nepi ka cicing dina kabodohan tuh karunya ku kabodohanana dalang-dalang baheula dina nepikeun katerangan-kateranganana can sampurna lain teu sampurna can sampurna dekat tunjang ku sabab naon teu ditunjang ku pendidikan dina nyaritana teu akademis nya pendidikan formal tah pangaruh Mataram baheula sabaraha kali dijajah ku Spanyol ku Inggris ku Portugal Belanda beh dituna Mataram Jepang tuh urang teh geus ngaliwatan sababaraha polusi oh bener untung sakieu ge untung cenah naha wayang ayeuna geus teu pati rame tah di dieu balik deui ka nu tadi naha atuh teu bisa nginung ka waktu bisa ngigelan zaman teu bisa ngigelan zaman sabab lain wayang nu morosot apresiasi nu nonton anu naek anu ngaronjak nya bisa dalang teu bisa nuturkeun nya tingaleun atuh bisa ngimbangi keur mah teu rame ongkoh nama teu bisa ngimbangi kan nama wayangna butut keur mah teu rame wayang butut gamelan besi nya teu tingaleun Aisinen ada cerian nayaga we narunutan jeung parasea we deui da baheula mah panayagan pasea teh dibawa ka panggung pasea di imah dibawa ka panggung bawa merut baheula masih aja pemajikan nepi ka di panggung Dordar Sri Baledong masih aja pemajikan aya nu lalajo deui teu ngarti wah nya anu panayagan kreatif pasea mun dijiga nyaan padahal pasea heueuh lain perebut gantungan eta pan salakina teh tukang kendang ai pamajikanana sinen dan matak sinen jeung pandayagan teh ulah kawin teh kitu kita sok pasea di panggung bedak urang mah diserahkeun ai ngaranna teh tukang kendang teh Darju di Cibedai ai sinen teh Nyi Ruk pasea memang ini ka panggung teh di imah teuing naon masalah nama da pasea we kumaha teh teh Kang bararau datang ke panggung nayaga abah baheula ai dina kasubuhnakeun pan sok lagu mitra gini ai lagu mitra teh kata-katana teh nu sok nataan panayagan ku sinen teh ditataan digamangan kujang hari
di bonangan da kujang ayep itu di gongan jang di gongan ku Kang Cece di swaronan ku Mang Karna di kendangan tak kesalakina di kendangan ku si goblok pas si Adi mah dibawa ke panggung cek tukang kenang teh naon anjing silih baledong teh di panggung bika ribut Payam ketan dina gelung. meureun ambek keneh kesalaki puyem ketan dina gelung mun naplok Tetap aja. aduh aing ngihan maneh teh aing teh basa mimilu ka abah baheula Kang. heeh Pasti dah karamana iki lu. ai sinen teh anyar ngajuru Kumaha Kang? pandai susuna teh ngalobaan meureun sinen teh disedot geuning disedot sedot abuskeun kana gelas Pika pinuh gelas teh ai tukang saron nunutan barang berai deui nyaring yang cenah cing itu susu teh lebar cenah entong cenah susu sinen eta ai maksudna mah merukana susu nu keur sinen pada susu sinen cenah teh geun bae cenah lah kayak dibenta deui cenah tambah kanu hajat nah ada legup-legup cenah teu ambis cenah hukum menang nyetot nah hanyir cenah yeuh Ai budak manehna begang tadi sesuai kayak kali itu. lain rupa-rupanya euy Pengalaman dina seni Kang. deuh pengalaman baheula alah komo eta tukang saron kon baheula mah bakating nunutan teh bakating loba teuing da baheula mah burang puting Kurang putih kabayang ya. oh ai panggung jangkung pan ai panayagan mah kumaha dalang teh hareup heh lamun cerek cek dalang teh kitu yo ngalagu bener nonina non ada teh musim hujan panggung jangkung dihandap tukang gupruk cek dihandap ketika kolong panggung teh ukur gupruk ai kadengena ke tukang saron marugna kecerek jauh mangkat teh sorangan nonina nona nani kendak naon manehna we nyaron sorangan Ada pengalaman tukang kupluk nih. baru karena ditang mangkat mudanya euy ya Seni mah. Bapak mangi. Suka duka teh aya kan. eta karunya mah nu lolong duaan Beres Uhud dah. Kumaha Kang? hampura jadi panggung aya nu lolong Kan bae maneh harus biasa sih. da dongeng ieu mah Abdi ge pangpejakeun cenah dongeng deui kitu cenah rena. Demi Allah kamari. da baheula mah jarang kandaraan aya nu lolong teh nyobat duaan Si Aji jeung Uhud bener. lain cenah euy urang teh segala de cenah piraku cenah di Paraban we batur cenah urang usaha yeuh ah kanu lolong saurang deui teh Udah ngacapi mah bisa. ayo cenah da urang mau ngacapi bisa cenah oh cenah keun uing nu nungtun maneh cenah mawa kacapi Nyawain terminal. kumaha cenah leumpangna mah aing make iteuk maneh muntang kena tak-tak dewek urang ini cenah kaledeng urang ngamen Hari kitu mun geus meunang duitna urang lalajo ke bioskop goblok nya rek lalajo naon ke bioskop lalolong ai heueuh nya euy cenah teu sadar. Jangan layangan segala.
Aya aya nu olong otot nih pakai kacamata kubatur hayang disebut awas bang ngapungkeun lang layangan udah di ditu manehna menpok ka dieu aduh anu lolong doa teh hari ini teh maklum da baheula mah jalan kampung teh jalan satapak aya tangka kalapa dina gawir teh kitu tah itu doyok dan tangka kalapa mah rata-rata ningnya daroyong melengkung gitu apa na anu beunta mah leumpang teh kitu da sieun ti dagor nya maribir anu lolong lempeng jodoh sirahna teh kana kalapa teh tangka kalapa anyir naon cenah euy cenah tukang teh ti dagor anjing neuleuh atuh anjing ngecoblak ke duaan lolong teu sadar anjing pan teu neuleuh cenah aing teh sarua jeung sia ai heueuh jeung euy teh takut teu sadar wae teu sadar karena naon cenah ti dagor teh teuing euy deukeutan cabak anjir tangga kalapa nah sia nyaho tangga kalapa da aing mah beunta heula anjing baheula cenah kok sika tinggal heula da lolong sote aing mah cacingeun aing mah kungsi awas na baheula tangga kalapa heueuh cing tempo kaluhur aya kalapaan cenah euy anjing pan aing teh lolong jeung kumaha neuleuh ae heueuh cenah lain dah pasti cenah tangga kalapa sagede kieu mah cenah euy aya kalapaan di luhurna ge pasti aing cenah hayang nginum euy mun cenah nya lah nu bisa aya nu bisa naik cenah dititah ke dewe nah da aing bisa cenah naik mah oh sok atuh cenah kok cenah sileuing ngawaskeun bisi nu bogana ngawaskeun kumaha anjing da lolong aing teh heueuh balikeun balikeun teh kalau teu sadar bener ge duaan aduh ampun sia cenah ulah hana penting ka tangga kalapa cenah sia nungguan teh bisi katinggang jauhan nya begitu ani prek ngadaguan ja urang guyup ayap kep pekan tangga kalapa angserod angserod ka luhur teu nyaho tangga kalapa teh urut ka bentar guludug pandugul eueuna naon barang angserod deui kitu eueuna naon pan koleang ka handap ai ceuk nu handap teh tah geus hiji euy pugu baturna nu ti beubeut teh urang kalapa meureun pan bakating ku nyeri mun pikangihan maneh ngucur teh cikih teh ka handap kana lahunan nununguan wah anjing popo cenah euy ah lebar cenah euy ah suruput anjing geus kolot anjing lain duwegan ieu masin pugu cikih ngabok dongeng ulah dianggap teh udah dong bari ki meureun bari ngising ka bawah samareh si welungna teh kacabak rada beye wah anjing kalapa kubulan di alas ya mah cenah bau tai anjing pugu tai aduh ampun ini keting dah dongeng gitu lain ya eta dongeng bukan gitu aduh aya jelema nu sieunan kesianan keluar ya kan sieunan nu sieun maot ning aya ini ka kota loba mobil pan motor mobil cing saleber ih
sieun katabrak meureun. Cenah aing mun ngajadog di kampung cenah. Yang tibatan kudu modar katabrak mah. Teu nyaho pan di kampung ge aya orai hejo. Angere modar mah nya euy. Bakatin ku sieunana leumpang gagebegana di sisi perbah stasiun. Dik mentas area pan. Nanyakeun ka unggal jelema. Kang, naon? Kereta api nu ke Jakarta jam sabaraha? Engke cenah jam 11. Dupi nu ke Surabaya. Tah ayeuna sakedap deui jam 8. Luh, Dupi nu ke Sukabumi. Engke cenah tambah jam 2. Dupi nu ke Jakarta. Engke jam 11. Dupi nu ke Banjar. Ke jam 10. Ai mana rek ka mana cenah tuh? Tah cenah rek meuntas adi mah. Sieun katabrak maksudna teh. Padahal ngagajeleng teh euy. Udah sarekaeun da kan. Aduh. Dongeng Ai dewek mah dek ngawayang ke Cirebon hari itu teh. kumakan. Di jalan tol teh mogok mobil teh jalan tol anu kitu teh ning naek teu nyahopan di kolongna teh rea. Kalau gede-bage. Loba gede bage. Nungguan mobil dek teh keur diomean. Dek teh kieu naleukeum ka handap nempot rea. Eta mah kurunyung teh sebelah ditu teh tukang bandrek. Beureunan geus rada beak bandrekna teh. Identik geuning tukang bandrek mah kulub huwi nya. Kulub huwi 2 deui. Kulub cau we 3. Aya rek meuntas aya cai herang meureun ngumahan gelas. Ngarah jongjon balik ka imah meureun. Aya geus dikumahan pan sok dilap ku lawan beureum. Lapna teh lawan beureum. Sanggeusna dilap pan dikebut-kebut. Apan masinis mah masinis teh supir kereta api. Lamun aya nu ngebut-ngebut lawan beureum teh sok eureun. Eta teh tanda bahaya. Keur kikituan tukang bandrek teh ngebut-ngebut eta jo cekit. Kitu teh kereta api eureun noloy masinisna teh nanyakeun ka tukang bandrek, "Aya naon cenah Mang?" Eta tukang bandrek kajawabna, "Ieu we cenah kantun cau 2 deui, kulub huwi 3." Si anjing. Masinis eta ngagajeng dina kereta api balik ke amak meureun. Suwe kereta api. Aduh, ampun. Kereta api kabayangkeun cuy. Nepi ka kitu tanya euy. Heuh. Tete dongeng meme sare tete baheula. Sarena mah gapilung nih. Dengan aduh. Tah, ai baheula pada kitu teh sare teh barudak teh ngadarongeng euy. Oh, kuplak we. Ayeuna mah lain mana rabok. Nyaah negara. Tah kitu dina mieling hari kemerdekaan teh euy. Makan. Prak ku urang gunakeun da ngaran-ngaran merdeka da ieu teh menang nebus ku ribu-ribu pejuang anu korban di mana mangsa perjuangan heuh. Ngarebut kemerdekaan eusian ieu kemerdekaan teh ku karya anu terpuji. Karya anu nyata. Nya kitu ulah ngandalkeun we batur atuh hirup teh. Geus bejeuna cengkat urang. Geus mejeuna dewasa bangsa urang teh lain ngan ukur memperingati hari ulang tahun kemerdekaan wungkul nya. Eusian ku urang. Ku karya anu terpuji teh karya anu nyata. Kadewasaan Sajabina ti ngahibur murang kali anu disepitan anu ditikahkeun. Mudah-mudahan anu disepitan teh sing jadi jalmi anu guna pikeun kepentingan negara jeung bangsa katut hirupna jejeg anceg dina agamana. Amin. Atuh panganten mulus banglus gemleng salamet nya nu kagungan maksudna pon kitu deui nu nongton nu ditongton nu icalan sadayana we mudah-mudahan dina rahmat pitulung Allah salalamina. Amin. Amin. Amin.
saja binati itu dina ngeunaan religius pan urang teh teh sasih Rajab di Isra sareng dimirajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumuhun peringati. Mudah-mudahan kuayana memperingati Isra Mi'raj urang sadayana sok urang pararina dina kedua kenedaekan nya tina mung bucu baca cing leukeun daek boh berita boh Quran boh naone saeutik gedena nambah wawasan hirup teh heueuh Nama pengertian. ulah kedua cara Nabi Ibrahim alaihi salam baheula pan neungeulan heula patung memeh jadi raja tauhid teh. Awak ketinggalan patung mereka. Oh, ti mimiti patung leutik nepi ka patung gede dipek-prek. Maksudnya Patung Raja Namrud. nya. Pan diambak ku Raja Namrud teh harita. Wow. Amarah. Ayeuna oge urang teh lamun dek tauhid mah kaituna pek neungeulan heula patung. Lain patung meunang jelema eta bisi ambak nu nyieunna. Eta mah karyanya. Ai patung teh hayang dielus-elus ngajentul eueuh gadag. Gua gawe Nya pek-prekan tah si kedul ibadah pek-pek-prek kudaekan. Lamun subuh ngadenge adan roream kacai-kacai acan tah si haroream teh pek-prek. Tah ti mimiti patung si kedul leutik nepi ka kedul gede pek-pek-prekan. Ku tawakal ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal sahanapun mumuncangan. Tujuan orang teh kana pangbalikan teh innalillahi wa inna ilaihi rojiun. tah eta carana teh mek-prekan heula si kedul si muntangul si bedegong si buraong nya Bener. tuh hikmahna tina nyepitan ongkoh teh Laras. da baheula mah zaman Ibrahim alaihi salam mah nyepitan teh yuswa 80 tahun Waktu jeung liat jeung ramueuk bayangkeun Segul. ayeuna mah pan murang kalih kene malahan naon atuh Nabi Ibrahim alaihi salam tepi ka ridho neuteuk kikicukna wa heula dina yuswa 80 tahun kasang tukang mah ridho ikhlas nampi pancen ti Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala. Ayeuna oge ibu ramana kitu deui. Bagus. Sakalian ti tajong mapan budak teh inung bapana nepi ka mawa ka rumah sakit sieun anak tetanus Jadi infeksi. sieun infeksi ieu mah ngahaja dipangeureutkeun ku batur marah nu ngeureutna ge diburuhan ciri taat teh kana sunah rasul manfaatna ai budak keneh mah disunatan tereh cager Uduh kene. da uduh keneh pek pecakan anu geus 40 tahun da sunatan lila da kacageurna teh atuh. Awak kalila. La ilaha illallah teu percaya sia mah. Apa sarua diubaran kalila. Heueuh ngan lila kacager. Pek pecakan anu umur 25 tahun. Ayeuna dikeurut. Teu kaur garing pan aya jelema awewe ngaliwat bitisna ka tempo pudeg-deg renyah deui. Nya tong borok itu ke lempangnya mana teh nempo dina popoean aya cangcut pudeg-deg renyah deui hese dipakena deuleu teh Tinggal ikutan teh. si eta teh sensitif atuh Ngadeng. Mau ningali puduk teh. ulah ora itu cegai alah gitu Karti. kabeh ka harti we renyah deui geus kolot mah alah nu matak dek ngareus digeger kalong boga pejuang jadina kaislaman ngeunaan religius agim doa kencing panjang yuswana nya Amin.
pejuang gitu euy. pahlawan dina pageungan agama Islam. Ih, ulah lalawara ureueusna oge urang teh luar biasa pan. Kajojo pan di mana-mana, kaagi mayena menyuat di udara namana. Nami Hah? 2 minggu di TPRI. Ngeureueuh we geuning nikreuh dina ibadahna. Doakeun ulah duwi kabosen. Heeh. Bojo ditiup dekaraan. Ngan kade da lain ku pakaian wungkul dina agama mah. Dewek oge pan di alun-alun katipu. Katipu kumaha ya kan? Eta kungsi katipu di alun-alun Kang. Oh, make jilbab. Cing teh kalerasan ibu ah. Nya eneng. Naon? Efek cek bade ngiring eta cenah kana mobil kadinya ngiring. Udah teh ditulungan mangga cing teh lebat. Ayeuna mobil bager tapi deui. Mager Kan kumaha? kaleuwihan bagerna ngajak hees. Cing teh laan dan neng kau ngarusak agama Islam eta jilbab teh. Ai ngajak hees mah itu. Mung dilaan wae kudu teh didudut teh. Efek teh borok. Ampun aing. Lain urang teh geus karolotnya euy. Kang geus saruwisan eta ge. Geus haruisan heueuh. Eta sinen geus parareot. Para reakan geus kaciri ya Kang. Bejuang dina seni teh. Berjuang gitu. Itu tuh itu. Berjuang dina seni dina. Geus incuan urang teh sarereanya. Rata-rata perayakan mah geus sarincuan. Heeh. Alah, Sana diukur. ya Pulang. hapunten we tina sagara pihak kalepatan ageng semonten alitnya. Sami-sami. Iya. Sami-sami.